pakaya teboga, duit teboga, rokok teboga, kumahangkuna ieu paing ting teng cari yang lebet barang kenceng di bawah nendut gubal gabel bel gubal gabel puah tak Andaria kadio Mbah, rumah kieu ieu awak geus kewalahan muriang teu kuat ya Mbah. Aduh, Gusti, dirupain kecil-kecil teuing. Pakaya teboga, duit teboga, rokok teboga, kumahangkuna ieu paing nah yang kudu nyar dukun gitunya. Ih, Alek. Tampang-tampang nama keur bahagia eta. Sampurkeun ah. Dut kemana nya bibir itu nya bibir rasem biar ngopi ya saminggu teh can ngopi aing saat rilan bae bibir serius aing mah kalian lagan nih kuari Nah, ada mah rasem tinggal meren cabe. belum tadi adut emang petis bibir aing ada daek mah ini dia nyedat bibir aing yo kayaknya sedat ya Wow, teuing. Mending kene nyot bibir embeng batan bibir dia. Tuh main dialek banget nak cerah gitu. Terasa kiridum na beungeut aing goblok. Ayo ningantir aing nya dukun, aing yang bawa bogoh. Haruh, 2002 hiji masih nyaran dukun. Ya, kalau bohong ngantir aing. Orang tanya jajal ke budak yuk. Sugan we budak boga kenalan dukun. Oh hayu suganan. Hai siap. Ripu sayang rasem mah ngopi minggu kita ngopi Woi, kan dari yang pidutun dong. wih pas bae dut wih dut pas bae jeung kecerek mah hayu bunuh piduiteun mah Jadi kieu Ned. Dot isi Alek yo. Unggal poe ulin jeung gitar bae. Jadi cerita nama si Alek hayang bawa ka Bogo gitu. Atuh sugan dari yak itulah buka kenalan dukun. Oh, mun kitu urusan cetek. Geus tunggu dari dia. Tenang, Ayo, Ned. Ayo. gampil Sabar leknya. Sugan bae kayak budak menang. Nah, aduh semenjak corona lain pagawean band pasien aing deh ara reueuh birakuy aing kudu jadi dukun keliling Assalamualaikum. salam bah tak kena sepatuna tumpah mana nih kayak perlu naon Aing boga pasien. oh mbah bisa murang bisnis nanti soal seminggu kita ngarok-ngarok mbah ini sing mah Harasum sungut. aing ngelagaan pas bae usah minggu abah ge pasien lu taruh ke marbor kamu gagal mabor. Cuma jadi dukun menti baula ti leutik. oh gitu Nuhun, Bah. tenang Uya lain eta. ting teng cari yang lebet barang kenceng di bawah nendut gubal gabel bel gubal gabel puah tah ieu perlukeun kana minuman sotkeun tina bebatangan Oke, Mbah. Dong uyah ieu, Mbah. lo loba omong Oh, main. Main jeung rokok matra. Nuhun nya. geus segera mabur ka itu Punten.
Jadi buat ternyata mah. Lumayan. Wih, pas ampun di jalan. Kumaha we? Hasil tak? Rok, dia geus teu kuat ya hayu ngopenan. Tenang, pokoknya mah geus hasil, lebih kendut. Yo, Mana uang asupna? iya ku dia karena kopikeun. Kopina bawa soteun dina batang keramat. Bikendut, biken. Sokot lek. Itu, jeung kopi. Lek. Kumaha duitna? Ayo. Ngaho. Asal dit main mah tidak kesepek aja nyan. Mah buka kaya ngongko. Masih dia mah. Buka kayak ongko. Ngomos ya, buka yang bayar. Ganti kayaknya. Oh, gampang tenang beta mah. Ya, Aslina, Bos, yo itu, mah. kopi peng. Tadi yo mah. Let kopi nih. Ngabur lah. Ayo pegang lagi lagi. Lek, Bro. Ayo Bang itu. siap. Aku masuk budak. Ayo. Mana Lek? Nu tina dukun tadi. Oh, aya. Oh, Duh, jauh geus mopo awak kayak geus sagira-gira oge. Waris suganan dinya. oh, suganan urang, Bro. Walaupun urang ulin jeung gitar bae, Aduh, nepi ka anak genep putar ge. boga aing 3 gitar. Oi, ayo naon dari kadio, Mbah, rumah kieu ieu awak geus kewalahan muriang teu kuat ya, Mbah. Geus aing nyaho maksud tujuan dari abah. Geus dari kelabaran tadi tu aing ngopi yo. Saminggu aing harasup. Nya karuhun ari kitu mah abdi bade mabur. Dasar balon bisa wae ditipu. Pokok ada kopi doang. Alek. Oh, ulah penga. Aslina ini. Dengan tuh ayah ini. Jalan tuh. Anjir. Bisa mah ditipu tak Alek ku aing. Mantap. Utang kado mereka. Pola aduh aing blon. Beuh, parah. Ketipu ide Lek. Ngelunjak ya budak. Ketua geus maju bro hayu Udah udah. geus maju budak. Woi, pura kopi nang geus beak ku aing.